Iya rombongan di mana? Pamangkat Di dia. di dia kene, tapi di itu kumaha ya teh? Karakana. Karakana, oh ngarep tebih mintanya. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Hilman Kurniawan kaula nikahkeun anjeun ka anak tuk tegas kaula anu wastana Intan Puspita Dewi sekalayan mas kawin anu mas kawin kumaha sapulugan di kontak deketan teteh. Teteh berean. Tahan bagus. 2 jam. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Cipanas Kiara, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Tonton terus ya videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share-share ya, biar tambah semangat bikin videonya. Iya rombongan gimana? Di dia kene, tapi di itu kumaha ya teh? Karakana, oh ngarep tebih mintanya. Kita pangantenan di payun. Pernikahan 5 langkah ya mah. Hadir solo hadir. Para komandala. Oh, lagi pasawar. Ternyata nyenak naon teh. Oh, pura-pura. Uya. Bu, enak mana teh ibu? Enak naon? Wah, ya enak sawet sama. Kue pengantin. Wah, bapak nyenak katanya nyenak donat pak. Saung. Acara pangalungan mangle tawis panampilan tatamu tanda kememet kadedeh tawis tali kaasih tanda tresna kanyaan mangga Kalungin aja. Ditahan dulu teh. So kalungin bawahan Bu, terus bawahan deh terus. Tahan. Oke, salim Salim alhamdulillah tawis panampilan tatamu Oke, Kak Bapak. Bapak kepayun salim. di ibuna calon pengantin. Oke, besan-besan boleh salaman dulu. Calon pengantin istri ka pengantin Besan-besannya boleh salaman dulu. semoga Oke. supados ngarawuhan tempat anu parantos disayogikeun wilujeng sumping wiluj di Kampung Cipanas Kiara ieu rupina anu entos teu bireg margi sasami urang dieu mangga wilujeng ngalungguhan tempat anu parantos disayogikeun. Ini rekna bulan Mana teh? Lama. Subayaan Katunda. Jalan, kan aja nuker dibangun teh. Pasejaan para tetamu tos kateguh nanging Kebangun Peru. mengincikan pengisi gali Kabadi itu. buaran kandungan mana eta mah
nakoda bisa ngabikir biaskeuna sumangga wawakil di calon panganten pamaget atapi anu di besar Bapak oleh anu tepat janji anu mudah-mudahan sing tercatat karena golongan anu jami-jami sarolehah dagening tos nami lagi Bapak soleh. Alhamdulillah. Lukatilu nyanggakeun silatu jasad alhamdulillah parantos hadir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dari sini Bu. Nah, 1, 2, kemudian halaman Bu. Cipika. Supaya tertib disimpan di tempat amanah eta cenah di keluarga calon panganten pamaget sadena kecuali anu kanggo ijab kabul dicana ku ibuna panganten pamaget. Ini masih ayah cawuk punten 2 keranjang di acara dicana. Nah, iya mah. Langsung tuh. Nah, ini langsung tadi. Kue, jadi punten. Alhamdulillah, seren sumeren parantos reise urang ngajengkeun kana acara salajengna. Eta berada di acara kamana eta? Kami acara salajengna eta acara inti akad nikah anti sumangga ka pangarsana petugas di KUA Bapak Ustaz petugas di KUA Bapak Amir ajengna Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Atas nama asmana di kantor sana kamu kata tawani Indonesia sejak menghadiri pada mencoba data tatalis Bapak tanggal lahir Garut 9 September 2004, alamat Kampung Cipanas RT 02 RW 12 Sukadi Petawani Garut Sambil 80, alamat Kampung Loji RT 04 8 Kresek Garut. Pengalih kait tadi apa tuh? Para wali sadayana nikah ibadah selanjutnya rukun nikah nyata ayana wali nikah di alhamdulillah nyata nikahna nyata alamat tegasna ini Bapak Ridho nikahkan putri Bapak Jalan Ridho alhamdulillah dua orang saksi tercatat di mana ya pas terima kontan nabi nikah tapi ini saksi teh nyarios jeung pewe malah kadisahkeun jeung berugenya jadi nya tercatat di dewan ayeuna jantan wali nikah. Astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Panggilannya lah, nyambungnya. Yang Hilman, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Hilman Kurniawan, kaula nikahkeun anjeun ka anak tuk tegas kaula anu wastana Intan Puspita Dewi kalayan mas kawin anu mas kawin kumaha sakulugan di kontak Ciri, tegas. Tegas. Baca ulang nih. Nampi abdi. Nasa abdi. Abdi. Nampi abdi. Yang masih. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Hilman Kurniawan, kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula anu wastana Intan Puspita Dewi kalayan anu mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Sah. Amin. Hamdan katsiran, hamdan mubarakan, hamdan yu'afi al-karim wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaya wafiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diaiha wa ala alihi wa barik wasallim. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma ya qadri ya hamid ya mu'in ya rahim ya wali bi halika harabna kita manusia la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ya aziz ya jabbar ya hanan ya latif ya babi ya syafi ya wa bi karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rahmatan da'imatan ila yaumil qiyamah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-wahhab. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainaka fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainaka fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainaka fi khair. Allahumma ya karim ya latif ya karim ya syafi ya karim ya Allah ya ma'mun. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Nabi ngalaksanakeun akad nikah abi nyuhunkeun disaksian ku sadayana bahwa abi bayar mas kawin ku emas 10 gram kabojo abi keluastana Intan Puspita Dewi kalayan dibayar tuntan. Nampi abi dibayar mas kawin ku emas 10 gram ku caroge abi nuastana Hilman Kurniawan. Mudah-mudahan ieu mas kawin diangge ku abi sing manfaat di dunia sareng akhirat. Jazakallahu khairan katsiran. Suntangan teh. Tahan teh. Oke, biasa sun kening lah. Kening lah. Pegang punah tetehnya.
pegang pundak katanya. Pada gesah. Deketin. Teteh, karena ada dua dan ciumkeun karena sigerna we kana eta mah hese. Deketan teteh. Teteh berean. Tahan bagus. 2 jam. Bangga. Allahumma ini as'aluka khairoha wa khairoma jabal saha alaihi wa a'udzubika min syariha wa syarima jabal saha alaiha. Dihapunten tina samudayaning dosa sareng kalepatan. Abdi rumus estuning toleh ngariweukeun sareng ngarepotkeun tiwangkid dikandung salami 8 bulan. Tiwangkid orok ditimang-timang ti budak dugi kaki wari. Abdi teu acan tiasa mulang tarima ka mama nanging mugia mama tiasa meninggali ngalungsurkeun jiad pangdoa wirehna abdi sejak ngemban kehidupan rumah tangga kalayan pidoa sareng restu mama abdi nyupri karidoan mama sareng karidoan ilahi. Dedeuh anaking mama tos ngahampura teu dipenta oge. Mama teu boleh ngadoakeun hidup supaya kenging kebahagiaan. Mama rela ikhlas beral miang bager ngalakonan rumah tangga anu sing kenging kebahagiaan. Alhamdulillah salajengna mangga ngalih ka panggonan hapunten anu kasuhun negda jembar manah ka abdi anu sakieu ayana. Dedeuh bager anakin kitu deui teu benten ti mama hidup bapa tos ngahampura dosa teu dipenta oge bapa tos ngahampura leuwih ti heula ngan sabalikna bapa teu bisa ngajeujuran ka hidup ngan ukur bisa mahanan doa mudah-mudahan hidup pinanggi kabagjaan. Bral anakin didoakeun pisan ku bapa dihampura pisan ku bapa ti lahir dugi kaning batin teu aya gantar kakaitan caang bulan 14 caang mabra cahayana sumangga peluk ramana masing-masing nyuhungkeun pidoana. Atos ayeuna sumangga ka ibu mertua anu sakieu buktosna mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi masih keneh bodoh sareng teu acan aya pengalaman dina rumah tangga. Abdi nedapi hulang nedapi huruf ti bapa kaling mama tong asa-asa ka diri abdi anu masih keneh belajar dina rumah tangga. Sing daek tumut kana perintah Gusti, sing taat kana perintah agama, tinangtu bakal menang kebahagiaan rumah tangga. Mangga bager, mangga rangkul ibu ramana anu ayeuna janten ibu ramaku anjeun. Mangga rangkul rama urang sadayana sami teu benten